Sampurasun urang Sunda wilujeng wengi wilujeng tepang sareng seni petualang budaya neraskeun hanca nu atos kalangkung minggon kapengker ngabahas perkawis sejarah nyaeta ilmu karuhun tutunggusan Hayang Prabu Wastukencana. Dina danget ayeuna sim kuring sareng Kang Li bade ngaguar Kasundaan. Naon perkara anu disebut Sunda teh da geuning kieu Kang seseueurna terangna apalna bahasa Sunda teh jajar pasar orang Sunda teh bahasana lemes atawa jeung sajabana gitu nya Kang. Tapi henteu paham karena tentang sejarah Sunda anu leuwih jerona tah Kang seueur anu teh can kauning ku para wargi sadaya tentang Kasundaan. Mugi Kang Li tiasa masihan sekedik wawasan perkara Kasundaan Kang. Mangga Kang dipedar. Dari Sunda teh luas. Cuman Sunda eta teh tos dikerucutkeun, tos dikerdilkeun deui. Terus disederhanakeun berproses tina ti wiwitan dugi ka ayeuna gitu. Amun secara bahasa Sunda eta anu ti zaman wiwitan itu dugi di zaman Karajaan Salakanagara dugi ka zaman Sundana era Islam Kerajaan Banten itu dugi ka era Kerajaan Banten eta nganggona Sunda wiwitan. Tos lebet era Mataram ka daerah wilayah Priangan tah eta tos aya undang usuk. Jadi tina basa Sunda eta teh tos jadi aya tingkatan, aya hierarki gitu, aya tingkatan hierarki anu kanggo kasaluhureun, kasanapeun atawa anu menengah gitu. Istilahna mah. Kai kawitanna mah kapungkur mah aslina mah Sunda wiwitan we. Itu nu dianggona gitu. Ayeuna nu ayeuna nu umumna tos jadi 3 tingkatan teh. Sunda anu baheulanya ti baheulana gitu eta hiji ajaran dina zaman baheula gitu. Ajaran anu tos aya kapungkurna gitu. Ajaran umum. Cuman kadinakeun kan ajaran eta teh terus dikerucutkeun, dikerdilkeun jadi suku. Jadi hiji suku bangsa, bahasa terus we dikerdilkeun. Sedangkan baheula mah pangaruhna eta Sunda teh dugi ka sabudaraun ka buana sadayana. Sabuana teh aya contohna dina model kieu we. Bahwa dina non teh kropak-kropak dina catatan-catatan kuno pasti aya gitu. Nu ngabahas Sunda. Aya Sunda, aya kerajaan Sunda tah. Ya. Kabentenkeun kumaha eta? Eta kerajaan tos kadienakeun. Eta tos kadinakeun lah gitu. Ari nu kawitanana mah di jajaran Sunda eta teh bahasa Sunda eta teh langkung luas di eta gitu. Cuma tos dikerucutkeun deui tos diarikeun jadi mung hiji benua misalnya. Misalkan teh Sunda besar, Sunda kecil kan gitu. Terus jadi kerajaan, jadi suku bangsa gitu. Cukup tinggal bahasa enak gitu. Ari Sunda nu asli nama luas gitu ajaranna. Itu mun dinu ieu mah ti baheula ge sering disebutkeun model dina sejarah-sejarah di zaman ieu we. Zaman kuno, boh Yunani kuno, boh zaman Yunani kuno, terus zaman Firaun ge nya tos aya dina ieu ge kitab-kitabna kapungkur ge. Tos aya mun urang mah ieu lah jiga mitos deui Sunda teh gitu. Cuman di dinya bahasana nyaeta matahari terbit terkenal. Matak seueur tinggal we bendera-bendera di negara luarnya anu aya panompoean gitu. Nu aya gambar matahari. Naon wae negara naon wae gitu ya. Teh pangaruh Sunda terus dugi ka dinya. Gitu. Model di Firaun gitu kan ya. Nu disembahna gitu nya. Kan eta La gitu nya. Amun dinu ieu mah kan Sunda eta teh. Teh amun dinu ieuna kitabna di Firaun teh aya Urian bangsa Urian nya eta mun aya nama aya nu geus robit teh jadi dirian teh aya nama kitu ieuna jadi Irian manehna ngeucutan teh
Urang teh nyaeta matahari terbit gitu. Soalnya urang mah panon poe di urang mah terus aya gitu taya musim jika batur makan 4 musim gitu di urang mah panon poe teh musim hujan aya terus halodo aya panon poe teh gitu. Nah, jadinya matak we si ajaran teh terpengaruhna eta matak Sunda yang nomor dina bahasa Inggris masan gitu nya panon poe teh. Jadi ajaran eta teh tos diperkecil deui terdilkeun gitu. Da soalna tos katimunna sabaraha ribuan tahun atuh silamna gitu. Di urang Sunda teh nu mana? Eta. Nah, Tah. isi katanya keun cenah ari orang Sunda mah tuh pulona gitu nya. Nah, cenah ari orang Jawa mah aya cenahnya Pulau Jawa gitu. Tah matak eta nu jadi pagaduh teh di dinya, nu salah pahamna teh gitu. Anu asalna lain suku jadi suku gitu. Pamun cek urang teh Jawa Sunda teh eta keneh, Batak teh eta keneh misalkan teh. Apanan ari ngaranna Nyunda mah teh kudu ti Sunda wae. Gitu. Orang Jawa bisa Nyunda, orang Batak bisa Nyunda. Tah matak ajaranna secara kumaha jadi pengkerdilan dina pola pikir ulang. Jadi diri sorangan eta nu ngaleutikeun teh udah sebenarnya mah luas gitu. Pemahamannya teh falsafah Sunda teh gitu. Cuman terus dikerdilkeun, dileutikeun jadi hiji suku. Orang mah lain, yang sebatas eta gitu. Jadinya salah nama. Jadi permasalahan ayeuna teh menurutna gitu. Nyunda gitunya. Kamarahan ari urang Sundana. Kunaon teh Nyunda gitu nya. Kunaon teh Nyunda? Tina nya eta kitu. Kumaha? Ajaran-ajaran anu leluhur eta anu teu dipake gitu. Anu teu dirawat, teu diruwat, teu di eta. Kudu nama kan di urang teh bisa ngumule gitu nya. Budaya urang. Ampana nya eta ajaran-ajaran leluhur eta. Gitu. Sajatina Sunda teh nu kumaha? Sajatina Sunda anu kumaha gitu nya. Kalau banu kieu. Loba orang Sunda tapi teu Nyunda cenah istilah nama. Orang itulah orang Sunda yang Nyunda. Terus cenah amun Sunda sajati. Jadi Sunda sajati mah geus lain kana ras jeung ieu deui gitu nya geus leuwih luas eta mah lompatna. Jadi orang Jawa ge bisa Nyunda, orang ti Batak ge bisa Nyunda, ti mana-mana ge bisa Nyunda. Eta mah lompatna kana esensi. Gitu. Esensina Sunda sajati. Ciri Sunda sajati. Lain tina suku nama Sunda sajati. Cirina nu kumaha? Ti mana? Nya kan nu apal nya, nu make ajaran leluhur. Nah, eta ciri Sunda sajati teh nu make ajaran leluhur. Nya nu make ajaran leluhur. Jadi itu salahnya misalkan aya nu make kene adat-adat Sunda berarti eta teh nyirikeun Sunda sajati. Da sajatina mah apa justru nyaimangkeun jeung alam. Bisa imang lingkungannya lain teh. Imang palmat gitu. Ajaran-ajaran leluhur teh gitu. Sababna orang Sunda sok make ikat ciri khasna paribasa cenah. Teu diiket mah lain orang Sunda. Aya nu kitu nya. Tah nama kewe. Aya menurut abdi gitu nya. Tadi falsafah nganggo iket teh nya. Sing saring sing pageu kancing sing saring sepan iket gitu nya. Jadi jangan supaya saiketan. Ngiket hawa nafsu urang gitu. Jadi supaya orang teh ngiket egoisna urang, ego urang teh diiket. Jadi teu ego deui. Barantos rengseng ngaguar perkawis jati diri Sunda. Mudah-mudahan aya mangpaatna sareng biasa janten tuntunan tina tontonan ieu. Kangge salajengna ngaguar perkawis iket hartina hiji-hiji mangga lajengkeun Kang Li di episode kedua. Sampurasun.